euy. Lah, bae lah sorangan ge. Anjeun. Wah, sama lain halangan ke olahraga. Panas-panas kieu ge. Jogging aing mah. Eleh Ronaldo ge. Anjing, panas. Untung teu saur jeung Sarimi. Hanaang bukan lagi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lamun saur kudu deketin ka subuh. Meh lila subuhna. Teuing lah. Panas gini. Sahaus. Daripada batal ini. Balik ah. Weh, jangan mulai kolot, rezeki anak soleh. Lapang bro, jogging, pasar ke banget. Pasar EMT, jadi ngori menang 20 triliun. Medok aja kan. Aduh, percaya gitu. Aing menang rezeki. Mau Aing 20.000. coba dicopot dong buat. Lu bang, beda lain lu urang karena lagi mangi, Bong. Puasa batal cokot mah. Puasa mah dahar minum eta ada ngebatan teh puasa mah duit mah rezeki. Wah, itu cikis cia tuh lo. Kumaha sih? Tenan deui lah, tenan deui. Soalnya lumayan yang beli. Ulah Ya, dicopot. kamu dipakai dicukur. Pekabotan 20.000 doang, cuy. Tolong. 50.000 non tapi kasapat euy. Anjir serius ieu mah yeuh. Santurkeun deui lah. Nah, kunaon? Bisi batal puasa bang. Karunya si Andri teangan. Mun bisa mah tambahan. Soalnya kieu Bob. Coklat baheula mah lamun mangih duit 50.000 terus jajankeun. Ente bakal dengit-dengit duit 50 juta. Jadi kieu kitu mah euy. Terus paling nganterkeun we eta mah. Rasanya pokoknya lumayan emang. Sihan lagi duit 50 juta. Namanya balikin deui ke tempatna. Ini satu ayan teh kenal lah. Ya mangi duit, tadi kantor. Iya, aing mangi duit teh. Aya nu jiga aing mah, mangi duit 50.000, aing ditambahan 100.000. Ah. Dasar boloko. Jadi kayak anak soleh.